Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dari Tikoro TV, salah sahijina channel anu teu paruguh. Nu ngaler ngidul. Anu sakirana kekuat nonton mending tong nonton. Lalajoan channel lalajoan. Tapi lamun sakirana penasaran biasa sadia mix agri. Yang kontraksin utama nama. Alhamdulillah. Yang di indoor. Tapi alhamdulillah episode nu ayeuna urang ka sumpingan senior-senior urang ya dina bidang permusikan nya. Jadi salah sahiji pentolan-pentolan musik nu aya di lemur urang. Salah sahijina teh ieu ngaran grupna teh Napoleon. Aya Om Dudi, Om Jack jeung Mang Acun. Nah, kela Mang Acun sa ngaran aslina. Jadi Acun ngaran aslina saha? Mansur. Tah aja dican arah apa? Mansur. Kita mau nyebut Acun aja. Sa episode ini mau nyebut Acun orang mau kenapa nyebut Mansur. Jadi guys, memang di salah satu di lemur urang di dia memang loba anu kemarin nya diobrolkeun teh aya bidang khususnya di Agustusan lah. Aya musikna, opretna, terus go show tah ieu salah sahijina anu naon ngaranna teh pentolan nu jeung go show teh. Bisinya go show teh jadi eta teh acara lip sync. Tah temen imah formatna teh band. Jadi nyeun gitar, nyeun drum-druman gitu biasa we gitu. Kabeh gitu aya musik alat musik band-bandan gitu lah pokona full we eta mah. Sampai ka urang ingat tuning gitarna anjing mah. Anu dina tutup odol. Dina tutup odol. Tapi mirip sih. Mirip bener mirip eta saking ku kreatifna ta senior-senior urang dan alhamdulillah berkat kreativitas senior-senior urang bisa jadi jiga kieu ayeuna. Mungkin perlu diklarifikasi dulu. Kelanya dulu deh. Jadi sebetulnya mah inisiator Gosoman adalah Panasir. Panasir. Mantan RW. Ya, mungkin RW periode pertama ketika orang dipisah. Kan hijinya antara benar antara RW hiji jeung 10. Kebetulan Panasir sebagai tokoh pemuda di dulu diangkat jadi RW. Nah, ide teh ketika ngobrol Panasir teh manehna nonton Gigi. Mungkin tahun sabaraha lah ada Gigi Band. Album pertama. Album pertama klip teh pakai lip sync. Nah, cenah lamun eta nya ngobrol salah sahiji anu bikin tukang bikin nanti almarhum Aris. Iya. Kan kreatifnya Aris. Aris Irham kerja ya mungkin jeung tim oge dibantu ku urang-urang gitu dulu mangga hiji. Alhamdulillah terbentuklah Gosow. Sehingga dari Gosow eta alhamdulillah geuningan bisa nyetak band-band anu bener. Betul. Sampai ke aya 8 band eta teh. Iya. Jack di tahun ke tahun justru diekspor naku peserta benar berkreatif tahun aing ingatkeun anjing jadi Krisyanto aing Krisyanto Jambrul goblok nepi ka dipanggieunkeun jenggot ku almarhum asli di jenggotan urang geura hiji wae Krisdayanti mana anu sok tampil beda di eta almarhum Emput lanjut si kuntet Mamangna. Mamangna nya berarti mamangna si kuntet memang di Nugo Show eta loba anu kacetak gitu nya barudak khususna angkatan urang-urang tina Gosow dina lip syncan jadi langsung hayang naon nga-explore pemain aslinya ngan murtad gitu aya urang murtad dinu pokal anjing jadi kan drum urang di mana caritana gitu kan cuman bener berkesan pisan dinu acara Gosow eta dinu acara Gosow terus acara gerak dan lagu nya pokona mah dina ngamanage acara Agustusan eta melekat sampai ke ayeuna malah sebelum bulan Agustus oge dah eta hungkul peserta teh tos mempersiapkeun. Kaluwihanna koropek eta. Dipersiapkeun. Jadi setarna tanginas beresna tungtung ting Agustusan ting tapi ada budaya di urang gitu. Kadang lamun misalkan Agustusan eueuh teh sampai pernah kejadian ke zaman Covid
Teu meunang aya acara Iya. Agustusan di masih koropeak maksakeun aya Agustusan. Ya we ramean Tapi ai hiburan. masalah non teh protokoler gitu Protokol mah mah dijaga. dipake, gitu, social distancing dipake. karituna mah dipake gitu nya. Non henteu sampai ka di abaikeun karituna mah. Dan alhamdulillah oge nya harita dina acara gogosowan terus aya festival pagelaran karitu. Jadi rangkaian acara teh timiti Agustusan lomba-lomba puncak acara nya nu sok raramena teh eta. Piknik terakhir teh gitu tradisi nanti. Lopdet ka ditu teh. Jeung cinlok ka ditu teh. Tapi Om khususnya Napoleon berarti namanya harus nyaritakeun Napoleonna gitu. Jadi sebenarnya teu lengkap ieu teh. Ya, Terlengkap. Aya nu anggota Napoleon teu bisa hadir. kebetulan mungkin iya Teten Sipu, Teten kan jaga di Yasma. Nya Oh, iya, iya. mainan keyboardnya. Teten Gitar, keyboard Iya, gitarnya iya, berarti nya. Terus- Drama Didi terus jeung tukang Parit. bakso aci, Nah, Parit. Oh, iya. Kali guys, bakso aci ceria mantap pokoknya. Tah Parit geus di-endorse anjir. Pokoknya kudu dianderan ka dia ge mah. Geus di-endorse bakso aci ceriana tah ku drummer Napoleon tah. Justru nu unikna teh Napoleon mah vokalisna nya nu loba teh nya. ya, Vokalis. vokalis karena memang kan dulunya kayak sebetulnya mah Napoleon mah terbentuknya di band kampung. Ya. Di mana ku sama kekurangan pemain, udah aya gerak dan non paduan suaranya, paduan suara terus anu nyanyi solo. Otomatis barang kudu katampung sehingga ku barudak diapalkeun. Nah eta teh terus-terusan berlanjut sampai ka vokalna ge terhitung mungkin aya 8 atau 10. Keher. Napoleon. Oh. Ya. Loba oge nya. Ini mun ieu mayarna mahal euy. Soalna wae 8 siji. Jadi emang sistem data kan kekeluargaan. Terus misalkan anu resep seni ya. Tapi selama mainnya bisa gabung, maka sempat kurang gitar oge nya sempat ku Ari Suci. Terus vokalna sempat ku orang Ciwalen, Hendy aya. Kemarin-kemarin. Oh iya, Hendy. Terus aya vokalis T2 Yeni Yuli ya. Oh. Zaman angkatan dulu mah bener. Iya nih Yuli mah cewek. Cewek. Oh, cewek. Nah, ya Ngaranna ge Yeni Yuli. Yeni mah eno da eta di Kominfo. Kominfo. Oh. Ya alhamdulillah lah. Masih tetap silaturahmi mah ketika mun papangih ini sok ingat misalnya Cipika-cipika teh eta mah panggih gitu. Assalamualaikum gitu. Tapi da tara cinloknya tina saben gitu. Monya tuh acun aja mansur aja mau cinlok. Oh. Dari awal aku dia di karena mau jadi gangguan emang dia suka baca di bawah lagi kebetulan dia sok dijieun memang pangkolotna mungkin jadi jieun ketua oh pangkolot Oh. benar ieu mah da angkatan Bisa tara ngaku nya. Alhamdulillah tadi dibongkar urang teh. di ultimatum umat ulah aya istilah cilok-cilokan etana sanksina dikeluarkeun di Nopen keluarga di Nopen Tah guys tah gitu kurang-kurang nama. Profesional. si kurang Profesional lah itulah ya. jadi kan teu kondusif ayeuna Ya bisa-bisa mah erek jadi nyokot vokalisna teh nu geus kawin gitu. Sampai aman gitu. Sama cinlok-cinlokan gitu mau mungkin kan ngurus pemajikan batur. Tapi ieu Napoleon geus ka mana-mana mainna euy. Lain seputar Garut Tungkul bahkan di luar kota oge. Geus ka mana-mana mainna. Pernah hadenge. Baheula mah hese bro yang main di luar kota teh. Bener pernah hadenge eta ge. Ka mana wae Om eta? mungkin hari Ujung Alek menjauh. Ya sempat ke Rusia, Amerikanya ke Amerika. Bener, ke US yuk, jeung Gun Roses, jeung Gun Roses, jeung Rolling Stone. Bisa we. Next, oh hoyong oke jeung Mang Alek Nah, teh. Sharing. pengalaman Bisa. Mang Alek Bener. Black metal. Nah, paling paling jauh kan ke Bandung paling ge. di Bandung Sumedang. Bahala pernah Sumedang. majalah ya seperti kayak di kampung. Jadi orang grup kaditu malah ku wargana hampir ku lurahna pada saat itu dititah ngembangkan seperti halnya jika di Koropeak. Bakal seni di lembur eta. Ngelatih vokal grup, ngelatih solo, ngelatih di pemain, di Majalaya bahala. Di Majalaya. Di Majalaya. Bandung Majalaya teh. Majalaya, Bandung. Baru Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung. Ya tapi Malah eta Jack Mang Dede utom oge
Nah, Mang Dede Utom. Mang Dede Utom oge sempat kan ka Majalaya. pernah milih. Oh, sugan teh jadi personil. Justru Jadi pemain naon? ungkat-ungkat angkut. Ieu kerja Rhodes, Rhodes. Oh, Mang Dede pernah jabri. Nah, sebenarnya oke nu kedora teh. Ada warganya orang dinya gitu. Heeh. Disangkina Orang- pemain band. Oh, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix anjir. Yakin kan? Yakin kan? Tanpa panggul gitu. Jika Jimi Hendrix aja bener. Ecek Jimi Kru Hendrix. nya Kru. Naon ngobrolkan musik anu di lemur itunya memang baheula sempet aya naon ngaranna teh studi bukan studi atuh kelas kursus kursus baheula nya sempet aya kursus Iya. paras Zaman paras. Zaman Zaman paras paras, inget ya, kene bener-bener. diajar bahas-bahasan aing teh baheula pemain bass juga ieu urang ge anjir baheula mah Oke, diajar bass orang gitu. dan nu babari eta kudu pasan Sebenarnya Dia tang. jadi anu diapalkeun teh lain grip anjing playet anjing dihitung pokona tinu kalima langsung ka nu kadua ka katilu eta na diapal-apalna teh gitu anjing lain kana grip gitu lain kana chord gitu Tapi alhamdulillah tino program paras kan sama ngelatih supaya aya minat sebetulnya. Aya minat lah. Oh iya hayang resepna kanu gitar misalkan dilatih kadang ku Acun, kadang ku Teteh. Terus kanu bass kadang ku Aris. almarhum, Jadi diatakeun mun drum kadang ku Didi. Tinu dalam jangka setahun tahun berikutnya Agustus aya 9 band. betul Termasuk AWW tanya. Terus awewe. Ya, AWW ya, ya. duanya, Wah, iya. dua bandnya AWW. Mungkin Ulan, Ya. istrina Pak Pak Ieu polisi. Ya, tahu. Terus Ulan. Dian Dian Mang Dadinya Sopi. Sopi mana Sopi si Sancai dulu masih keluarga mah cuy. oh nya Madio. Saden baheula mah nya grup AWW teh Ya, apa Sadennya kayaknya? oh pala tukang numpak musik mah kade tukangna ya kan si Bay anu Neng Komala. Komala. Nya nu di kulon mah. ya benar wah urang keur eta mah Eta nu ibut-ibutna anu urang nikah ka sa nu mengbal di kulon teh. Di jedug mengbal di kulon teh. saha Alek Lain Mang Alek baheula Sa- sebelum air. Saha nya Edi. 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 Istrina pemain Nya. gitar. Ya. oh nya apa Asma. Asma pemain gitar. benar Eta dari program nu didinya teh nu di Paras. urang mah inget kan emang jeung lanceukna si Tince si Rani si Tince Naonan. bas-bahasan sarua ngiruan Paras Oh, sugan teh. senior sekolah oke ongkoh sama mana anjir tapi bener naon hasil tina pengembangan program eta baheula gitu memang resep kene gitu nya rame kene sampai ka melekat ayeuna gitu nya ku urang mah teu kasasanya ku diri urang sorangan wae karasana ayeuna gitu sampai ka urang boga adegan jeung ieu ya kerja ajar ngadraman apal tempo, apal metronom ti ieu. Anjir. Bas teh anjir cenah kudu drum kudu sarajeng bas. Eta ka ayeuna mah erek lagu. Bener. Heeh. Pokona mah ayeuna mah erek apal lagu asal pemain basna lancar, bas maneh jiga kumaha. Nuturkeun bas urang mah. Nah dituntun oge ku ieu. Bener. Main di sakola teh. Sekolah Sekolah nu di wetan teh. Pauyun. Oh, Kan orang sok rada pales anjing keur katrol eta mah urang ge apal. Di teko ieu ieu janji. Kan intro. Tah eta saya gasupkeun eta. Bener. Eta pengalaman main anu dibayarnya. Nya. Bayar. Bener. Bayar. Tapi di sekolah katroboy teh ya. Pak Guru Uyun Dibayar, malah. Pak Guru. Ya Pak Guru Uyun. Minta aya band cenah. Tadi dia alhamdulillahnya. Heeh. Mana nak lain Allah baik aya geus lain barudak. Nya. Sina main mere dari bayar. Asal nama saha? Herdi gitu. Herdi Ina. Herdi. Ina, nya, aya. Almarhum Si Sakel. Almarhum. Ya kan cek juga bi. Ujung ieu. Pokoknya mah barudak koropek main we di ditu. Adi ieu Bandung. Oh, si Tah, Bandung. Bandung. Legend oge teh Bandung. Onang lah kali-kali mah. Ujang Bandung orang pernah diamekan euy. Aya Bandung ingin nyamper euy ngajakan ulit. Aya Bandung, tak aya Bandung juga macam. Urang ujang Urang mah inget kasih adina si objek teh si Bandung. Main balan jika di Paldo kan kieu. Kecot-kecot teh bari ngabungkuk kieu teh kan. Ujang Bandung mah bener. Naik sawang onang ka dieu jadi reunian dekat Roboy kan baheula. Tapi bener keur pengalaman orang pribadinya tina masalah musiknya. Ilmu nu di Napoleon nu dibagikeun ka barudak termasuk ka Betul, urang oge betul. alhamdulillah sampai ka ayeuna Betul, melekat. terap gitu. Heeh. Sampai ka pernah
di Aping orang nya latihan pernah main di mana sampai pernah menang pialanya pernah parade dulu di menang parangilan parade di Sandingnya. untuk ieu mah Bener Tapi bener. beruntungnya baheula meureun aya pernah di mentoran. Tapi kerjaman orang mah baheula teu boga mentor. Nya. Teu boga mentor. keur hayang baheula yang diajar bass yang diajar gitar naon gitu Ya, guru kadang-kadang sekolah musik kadang-kadang gitu mun misalkan rek ikut festival ya, Ya. parade rek asa urang minta dengan mentor. tolong. Ngetrok tah ke senior teh. Ngetrok tapi alhamdulillah. Open Senior gitunya teh, resep senior gitu. oge. Welcome menerima gitu. Baheula kan pernah Jack rek aya parade mentor teh kusaha ge kuyuke Oh, justru. yuke, nya. Senior oge di Koropea. Yuke baheula. Nya. Vokalis. Bener. Di mentoran ku Yuke Heeh. di studio teh anu ngaintroduksikeun teh Yuke perempuan Koropeak asli gitu. Ini eta nu bade kadangdeur tadi. oh iya Bener. Eta sempat kesasakal. Iya, gitu. bukan hanya di nu segi musik nu sapal urang ieu nu karasa ku urang ieu urang pribadinya di nu bab Agustusan nge-manage Agustusan gitu. Sampai ka melekat buka IO sorangan gitu. Urang boga urang IO sorangan karena boga pengalaman di panitia Agustusan Om. Sampai ka pernah momentum hari jadi Garut baheula teh kerjaman Bupatina Aceng Pikri kan urang jadi Yona. Pokoknya mah duplikasi acara Agustusan di Koropek diterapkeun ku aing di Garut dinya. Sampai ka gosok aya Om. Gosok aya ku saya. Ibu-ibu PKK anjing ieu maena teh baheula teh. emang manajemen di dia da teu main-main nya gitu ke acara Agustusan tapi bener. Salah satu Agustus emang di dalamnya kan aya EOG. Betul. Aya tukang cari dana. Benar. Aya oge hiburanana. Iya. Jadi public speaking Benar. Jadi hampir semua kegiatan di dalam Agustus itu aya kan. Nah, mungkin di Koropek mah hanya sekedar dasar lah. Untuk pengembangan lebih jauh kan model Suni kan lebih berbicara di tingkat Garut gitu. Orang mah mungkin selama ini mah hanya dasar unggul. Tapi ya alhamdulillah ternyata sekalipun event Agustus di orang kecil tapi mungkinnya minat pemain band anu di Garut lumayan. Justru pas di Koropek ngayakeun acara band justru di luar kade sampai ka pernah aya nu juara teh di Bekasi. Orang Bekasi. Tong salah. Basi sah pernah main di dieu ya. Ahmad Sebastio, Sahara. Main di dinya gagal ta. Dan memang pengalaman eta nu kudu ditarik ku urang itunya nu anu ayeuna da wayahna kudu ditularkeun oge gitu. Jangan sampai stuck di urang unggul gitu. Makanya urang secara pribadi urusan lemur hayu du gitu. Ka barudak ge hayu sok urang dari fasilitasan ku urang karena urang ge baheula pernah ngalaman jika barudak nu ayeuna gitu. Pengalaman jika kieu. Juga urang pernah aya cerita haru euy. Kayak gitu festival festival kan bolanya festival di GT baheula. Tek latihan Kalau bisa anu teh apaleun GT teh naon di Galinter Ayeuna mah Galinter. Ayeuna Balai Pamington. Ayeuna mah Balai Pamington mah di gigireun ka NPI. Isuk teh rek main katanya. Rek latihan teu boga duit. Heeh. Ngagadekeun gitar, urang teh nu si Abah gitar bolong. Nu batur nu digadekeun Lain nu si Abah. Gadekeun dipake latihan. Kadengeun ku RW, ku Panasir. Jual si bapak teh. Mana ngagadekeun gitar? Nah, ceng teh. Terus cek RW sini gerot. Nah, cek orang teh da gitar si Abah. Heeh. Kadinya teh. Maneh teh kernaon cenah aya urang. Aya lancik-lancik maneh di dieu nya seperti Acu Napoleon gitu nya. Benar. Aing dirinya teh. Sok cenah maneh kumaha irah rek latihan. Irah maneh maenna. Heeh. Nya sampai ka latihan dianter ku Panasir. Di mobilan aing biasana lempang. Anjir. Hiji waktu mah euy. Basa nu main di ditu ting di mana nya? Heeh. Mobil disiapkeun jang pemain. Jang bobotohna disiapkeun. Anjir. Asli aing kok keceurik urang ya. Jadi supaya barudak pertama barudak keluar. Iya. Nyobakan jam terbang sehingga otomatis kudu support. Benar. Launching sorangan. Pasti nage bakal loba kesulitan lah. Jadi coba didamping model ku senior model ku Napoleon didamping. Terus disiapkan supaya di bobotohan. Nah, otomatis bisa dulu naik Panasir anu support sehingga bobotohan lah di mobilan supaya asli kopi. Nyantai. Bisa kopi. Kopi.
Kopi Alwi. Boga di Boga kalau di dia tukangnya iya, kopi. iya, iya. Kopi hitam kupu-kupu wi. Tahu dua Dua berarti dua wi. eta jeung acun. Oh, berarti hiji we. Tah bener kita jadi momentum eta gitu nya nu melekat sampai ka ayeuna dongeng si Beng tadi jeung grup mana tenan One Act 24. Nah, 1 kali 24 jam. Jeung One Act 24. Cerita ya baheula keur zaman sabaraha mun bayar mun ka studio. Saya teh ngalaman 3.000. Urang mah goceng euy. 3.000 lah. Kan aya 2 di warna teh. Aya anu goceng. Kan sabab urang mah boga duit teh goceng. Da hese anjing ngumpulkeun goceng teh. Betul. Mau ieu cai teh latihannya sabaraha goceng? Kecapan moal. Tapi bager mau mah gitu kadang sok dileuwihan. Ya, Tapi masih ngapalkan masih kena ku kaset sih. Kukas ya. Dibolak-balik sampai ka Rikes teh. Sarua berarti teh jauh lah. Benar. Emang kealaman keneh ke urang. Bener kealaman keneh. Ngomong pare baheula mah Jeung ieu jeung nuduaan ieu. Hayang lagu American Style ieu teh ieu. Slang. Baheula anjing nepi ka. Otahnya. Cek ieu teh abal lah ieu. Ieu teh yang diturunkeun cek ieu embung sadana standar. Urang mah enjoy sama kira. Kumaha vokal urang mah. Daya tanya-tanya dibulak-balik kaset anjing nepi ka ngagulung anjing. Bingung anjing ngulik di kumaha. Baheula mah kan kieu ayeuna nya nyesuaikan vokal. Kahayang vokal tahu. Urang mah baheula kudu kahayang. Minta turun teu bisa lieur jadi itu otomatis we kudu standar. Bener. Tapi ku ayeuna gitu nya lumayan pada saat itu nya bisa naik level. Misalnya orang misalkan terlalu diberi hampa mungkin Nah, emang zaman baheula gitu ya. Emang dari segi kualitas gitu. Iya. Dari segi kualitas jarang aya nu misalkan membawakan hiji lagu ya anu teu secara totalitas Betul, gitu baheula. betul. Kadinya abi teh Jeung ieu na teh sarareukeut gitu bener. Sarareukeut beda tun anu di bener. Lainnya kan model festival lagu wajib anu lagu bebas gitu kan. Nah eta tinu lagu bebas na eta gitu kan baheula mah geus jadi standar. Ngabawakeun sisgon si pemain teh ningali kornet jurnal turun. Jadi gengsi teh turun gitu. Tapi bahasa Napoleon saat itu turun. Itu standar. Pada saat itu mah. Tapi Bang Jack jujurnya orang apa lagu Sisgon Napoleon juga teh cipta Napoleon. Ini apa lagu Sisgon Bener. Orang mah ngebawakeun eta kudu siapkeun amulan. Sagri pengennya juga. langsung diinput Terus kan dongeng ieu teh cek Mang Mansur teh. Kalau otak koneng teh geuning kan. Tapi orang pernah terakhir lalajo Napoleon di event terbesar ti heula diayakeun di Garut Sepriangan Timur teh nya. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Napoleon juara. Iya. Ting juara ka sabaraha pokona deui. Oh iya, Napoleon juara. Eta main terus gawaya bisa juara eta teh. Eta mah nu pernah juara atau nya ondangan eta mah. Terus gawaya bisa ngiluan eta. Urang berkompetisi teh dengan band-band anu di Kualitasna di keur on time, Alexis, sedangkan Napoleon waktu itu emang udah vakum. Oh, bagus vakum. Tapi dah memang ada dengan festival Kilimanjaro. Ya di Paranggiran, emang tersangka di kan kuli di luar kota gitu lah. Jeung naon namanya teh konsep anana kan baheula mah festival pagelaran enak geus jarang nya festival sapal urang ada mah ukur nya main biasa lah gitu nya undang main band biasa gitu nya nu sok dilaksanakeun jeung emang kudu sih ayeuna ke festivalan kudu dibikin gitu. Tapi pernah euy anu pas keur ngiluan di Suci Pala abi pernah ngiluan di Suci gitu ya. Ingat eta mah pas datang kadenya kan ngabringnya jeung ieu cing cek jurina teh ih anak buah Napoleon ieu mah. Mana geus reuasen sia jurina ge. Alhamdulillah meunang euy teh gerakeun ieu. Ieu teh gerakeun guru euy. Soalnya kebenaran pas eta teh jurina ge
babaturan di apal. Luaseun Anjing kali sih bisa nepotisme mana? Entong. Bisa wae kata ku Mang Mansur. Connect 24 kan anjing bari dia tuh belati kan. Pada ya keras ini. Jompe anjing tetara ngomong sekali ngomong anjing dua. Tapi bener Om saya rada kepikiran ayeuna bahkan insya Allah lah menan tahun ayeuna di rekan-rekan saya ge erek mulai namanya teh bikin event festival. Tapi konsepnya saya festival pelajar. Tujuannya hayang ngarangkul musisi-musisi Garut. Jujur aja saya mah tiap ngayakeun saya event musisi tak deui di Garut teh. Eta deui we gitu nya tah. Insya Allah menanya di event organizer Garut Rock Party ku saya digarap ayeuna teh Juli lah meureunna. Insya Allah menanya teh Juli teh aslinya ka inspirasianku ya. Jadi cuman konsepanana aku semek dipelajarkeun keur ngangkat bibit-bibit anu ayeuna gitu. Nya syukur alhamdulillah di Koropek ya wakil oge gitu bisa tampil kayak di ditu. Dan konsepan eta jeung hayang mere panggung badag keur musisi-musisi anyar. Tujuan saya eta karena nyepuntennya ulah nu senior hungkul wae nu ngalaman panggung badag teh. Ieu ayeuna mah urang nyieun panggung badagna silakan berekspresi. Barudak murah nu ayeuna gitu nya nu keur nya eta nyokotan bibit-bibit anyar lah khususnya di Kabupaten Garut teh jarang Om. Damun aya event eta deui gitu. Emang bener ti panggung teh nya urang pernah ngalamannya manggung di Agustusan sampai ka pernah main di GBK orang di GBK di Jakarta. Ih rasa panggungna ge jeung bener. Wah jeung artis besar. Siap wi. Kopi wi. Bener ya kopi lumpur. Asli bener kealaman orang ge main ini buat omjek aja. Jadi memang di panggung eta nuansana beda. Ya, pasti. Asli bener. Jadi karek ningali panggungna urang atoh karek ningali panggungna can main. Keulihanna mah atoh nu karasa kurang ya. Nu karasa kurang ningali animo penonton we urang mah nya anjing rame kieu cai teh panggung badan ngalaman. Geus di luhur ada ngobras gitu. Nggak double pedal teh jadi tungtungna teh aya gitu ada campur jeung geger kedan teh. Tapi lamun penguasaan panggung ieu. Urang inget kene make saal ka diri talikeun. Anjing beri cek ieu kieu. Karena ajakanna can usum foto euy bang. Iya, foto mah can boga. Urang can boga bener. Sebenarnya mah hampir sama personil pemalu memang iya jelema anu rada pemalu ngan ya maluin gitu. Tapi termasuk tetena urang teu salah-salah teuing boga guru euy gitu. Di antara grup urang ge aing anjing nu tolol hiji gitu. Kumaha guru aing. Mijan Bang Mijan. Asli Bang Mijan. Pernah dek aya carita rada lucu keur konser bageula sama Agus Sultan cuman mainnya di luar Koropek di Sukaregang Sukaregang. Da urang teh hayang boga fotonya dokumen gitu mes batur ningali cetrek-cetreknya. Emang HP can aya lah gitu ke Agustusan kabeneran aya kodak. Poho deui kodakna manusahanya. Anu main teh Yuli nyanyi. Anu kaduana sanya di dinya teh cek di dinya nya di Sukaregang teh Agustusan. Kabeneran aya kodak ting kodak saha. Geus bobodohan we. Gitunya asal cupak cekrek beda belikna mah cenah hurung. Jadi ente mah jadi itu disep. Teu make film gitu. Make film bobodohan we. Cekrek beneran ti heula aya nu keur nonton aya Iwan Dobling. Oh nya. Iwan. Wan, daek ceu teh pangtonkeun. Daek Iwan mah teh nyahoeun eta teh kosong. Di luhur teh. Wah anjing luhur ceprek. Padahal eueuhan. Hayang ieu kita kan dipoto. Saking geureutna nya. Ayeuna mah fasilitas geus babari. Bisa segala babari ayeuna mah. Bener ku HP ku ieu sagala rupana. Dan memang ieu genre rock. Baheulana. Ieu genre rock itu. Pas era masa-masana pas tahun 80-an memang pas rock. Pas sih Guns Still Hurt rock, slow rocknya, slow rock bener. Pas biasa suka bawakeun model di power metal selama White Lion, Halloween, Ingwi, bener. Mungkin pas era-erana pas harita mah keur eta. Jadi hampir band sampai ka ayeuna ge upami ku
rock sejati ya lah ya. Termasuk mungkin Ahmad Dhani, Olan Ahmad Dhani sendiri gitu ke rock 90-an. Betul. Kiblatna Genre masih kena melekat didinya. Dan daripada meninggalkan genre nu asli namanya mendingin band deui. Hayang di nu modern rockan, aya teriak. Cuma daripada ninggalkeun genre nu aslina gitu, dan memang bener naon rohna bakal beda gitu, Kita ngobrolkeun masalah rocknya. Sejarah musik rock we ieu manu aya di urang gitunya. Urang patut bangga ya sebagai warga Indonesia Om. Salah sahiji anu bikin genre rock di dunia, kan lain Indonesia di dunia. Eta salah sahijina orang keturunan Indonesia. The Tillman Band, The Tillman Brother. Opatan orang turunan Maluku anu bikin genre rock. Anu ngainspirasian ka Jimi Hendrix, terus ngainspirasian Rolling Stone, The Beatles, itu adalah salah sahijina teh anu bikin genre rock progresif. Dina awalna meureunan blues, kan country nu kari itu dipaglukeun speedna beatna ditaik-taikeun eta ku Tillman Brother. Berarti di bawah tahun 70 atau 40-an naon. Karena kan genre rock itu muncul di era tahun 40-an gitu, di era 40-an. Tapi di luar lain di Indonesia. Di luar memang dia besar di Belanda, cuman manggung ke mana gitu, di Eropa lah kakuasai sampai ke Amerika oge eta. Salah sahijina eta ada grup band teh Tillman Brother. Opatan orang Maluku eta teh orang Maluku asli gitunya. Jeung manehanana nu bikin sebuah rock pada akhirnya kan ayeuna genre musik rock loba geuning kan. Loba macam-macam Black metal, heavy metal, thrash, terus death metal, rap rock. Terus non ngaranna teh nu metal kan eta cukang lantaran mimitina di dinya gitu. Progressive rock tahun 40-an bener, zaman-zaman Purple karar itu. Purple kan tahun 70. Zeppelin, Led Zeppelin karar itu. Ya mungkin meureunan kainspirasian oge gitu kan, era-era ieu masih kena melekat gitu. Dan orang inget kan yang diajarkeun hayang naik kana progressive rock teh kudu diajar dina slow rock heula cenah. Baru ka ditu lalaunan ngajarkeunana teh lagu nu kalem heula ye. Geus lagu nu kalem ditaekeun gitu. Kudu ngalapah gedang sih. Bener, tapi memang karagap kabeh gitu. Jadi henteu ngarawu ku siku, kabehanana ayeuna mah ka ieu gitu. Napoleon ieu ti vakumna ti tahun sabaraha ieu? Mulai stop gitu dengan kesibukan masing-masing. Kemarin 2000 hiji. Berarti beruntung orang bisa lalajoeun di band besar eta. Tapi Om, kieu Om, lamun saya ngayakeun event siap main teu? Insyaallah lah. Kudu siap. Yang penting mah mungkin dari waktu lah kita butuh soalnya butuh waktu gitu. Vakumna bener 25 tahun. Tapi ieu uang tes heula we ke ayeuna di dieu. Lali ieu teh kita uang tes gitu. Tapi asli saya nyadian event panggung wayahna meureunnan ke Napoleon. Gue starna eta mah engke. Dijieunkeun gue starna nya Napoleon. Urang sakaya nostalgiaan lah gitu. Tapi bisa mungkin hari termakan usianya hari gitar mungkin skill nama. Tapi vokal mah ganti alasan klasik ieu mah. Alasan klasik. Vokal mah loba. Jadi bisa enggak. Tapi wong tes heula dina nyanyi ieu kan jadi turunkeun we engke atuh. Nggak request ka ieu gitu. Ieu mau daekeun ngagarem teu nanaon lah. Ngagarem we. Tengah gerewek ayeuna mah marananya ngagerewekna kurang gitu. Tapi dah nya kadang rata-rata lain orang luar nyomnya. Orang luar mah nepi ka aki-aki ge sorana masih kena bertahan gitu, teu robah gitu. Ripu ada memang karena memang sama seperti penurunan fisik oge tinu kita warga ya penurunan. Tapi mungkin faktornya makanan. Luar negeri sebetulnya mah mun lebih detail orangnya lihat bisa turun. Betul. Still hurt ini Still hurt memang beberapa bagian beberapa band emang aya nu penurunan gitu. Aya nu bisa konstan semacam vokal di Purple. Di Purple benar. Masih, tapi lamun secara detail orang Scorpion turun kan? Turun. Karena memang usianya geus 70-an kan itu. Tapi lamun misalnya nu lain seperti gitar eta turun gitu, bass gitu. Energina mungkin nu turun teh, tapi secara permainan kan masih kene. Lamun ningal mah dari kodna misalnya udah misalkan progresif usia lanjut misalkan kod emang kebanyakan sih yang
tetap original. Tapi ada juga beberapa band ini band dunia ada nu diturunin. Misalkan vokal. Misalkan Kona masih tetap standar ya. Cuman pintar-pintar vokal. Banyak yang teknis. Benar. Ke teknik kalau lihat dari luar. Iya. Tak jadi merenang pemirsa Tikoro TV yang tadi teh merenang terkait masalah Napoleon. Saya mah jujur ngobrolkeun urang itu memang banyak pelajaran-pelajaran anu bisa ngadewasakeun diri, khususnya dina bab organisasina, dina bas Agustusan, terus minat bakatna dina seni. Urang kan ayeuna urang ngarasakeun sampai ka detik ayeuna ge urang masih kena resep band-bandan gitu, bahkan di keluarga ge geus teu wani nyaram ka urang urusan band-bandan mah jung we gitu, asal ulah salingkuh gitu. Aya band-bandan mah bae gitu. Jadi memang minat bakat terus kedewasaan dalam berorganisasi urang ngarasakeun sorangan gitu ya, sampai ka mungkin amanat ya mungkin aya mediana aya nama. Jadi amanat anu dititipkeun teh ka tiap generasi teh umat tong ditinggalkeun budaya Agustusan aya di urang. Pasti siap. Jadi mungkin ayeuna di dieu mesti bisa ngadampingi secara total. Tah nya ngaregenerasi berenteuna titipna ka Uni, ka Ebeng, wayahna lanjutkeun anu dulu sehingga dan memang teu pernah kapikir ku di dieu teh manfaat atau ternyata diakuina manfaatnya ku Ebeng cenah ngarasa manfaat tinggal sama manfaat. Tah mudah-mudahan oge kayak generasi selanjutnya kan urang mah da istilahna benih anu panenna mah maranehanana. Betul. Sebab di Agustusan teh macam tadi aya pelatihan organisasi. Pelatihan kemampuan motorik. Terus kemampuan public speaking kawani pikeun tampilna eta kan hiji-hiji hal kadang nu hese eta. Saya memang tidak semua orang bisa menguasai public speaking gitu. Aya nu wani tampil gitu. Cantang tuh bisa ngobrol ke audien gitu tah. Dilatih ku senior-senior baheula. Yang ngomong dihareup siga kieu, ye mukodimah teh siga kieu gitu. Naon ngurus kepanitiaan teh siga kieu, ke organisasi teh siga kieu. Dan pada akhirnya ya orang bisa contohnya bisa aya Tikoro TV kan di mana gitu. Lamun jiwa kreativitas kebiasaanna jeung masyarakat kan dekatnya orang teu era nyeun panggung tinu awi. Tapi anu main Pak Haji Teddy. Wah, banggaan main. Tadina kan teh ngarasa aduh Pak Haji Teddy makan kelasnya ya Garut atunya. Kira aku main di panggung eta tapi kan Pak Haji merasa ningali mun main girona teh semangatna aya berarti aya puas tinggal sanaon panggung teh cenah gitu. Berarti kan eta sosok seniman anu memang menghargai budaya seni patut dicontoh. Salah satunya mungkin di Garut Pak Haji Teddy lah contoh. Tapi emang bener oge harayangeun main di dieu mah. Nya urang sok urang kadang panggilnya jeung musisi Garut sok ditanyakeun ka mana cenah musisi koropeak cenah da aya baheula teh apal cenah Napoleon cenah yeuna ka mana hese cenah teh dikumpulkeunana 1.000 kayeuna gitu jadi papakarin gitu ujang main gitu nya panggil kita teh main bade planning pelasi ya geuning rencana podcast geus susah. Kabulan di sama mehna mun kudu disebutkeun janjianna ge. Tapi sahabat Tikoro TV nu tadi teh urang pecak ayeuna skillna aya keneh teh cikan ayeuna. Teh saena mau kita nebeng. Siap. Aya kita siapkeun. Jalan itu atuh kulilingan segala emane. Punten. Konsepnya kan teh kieu dari sok we ayeuna mah nya keur nyobaan skillna aya keneh gitu. Yo. Bisa gini Cun. Jadi sama meh closing sahabat Tikoro TV ayeuna urang nembang heula jeung grup band Napoleon ya. Senior urang ya. Bisa tuh nyanyina ge atuh. Ekstrim tuh beda. Sisgon. Naon. Masuk sih. Itu kadenge Ayah. Aman kawan. Aman. Kayak lain atuh. So. Guys, kita sambit. Oh, acan, kayak pada minum. Maklum geus selina kan gampang deui. Gampang kita untungnya yang kayak kabehna gitu. Coba tuh.
I know that it's waiting for me to say forever. I know that sometimes just don't know what to tell her. I want to hold before her. I want to learn our song and we love. Make her, you know. Pokoknya she doesn't know. She doesn't know. You don't have me beside me, girl. You don't have me to talk. Sakali deui ka para pemirsa di Koro TV omatnya ulah ditonton. Sakirana mulai nonton sadiakeun Mix Agri. jeung kontraksin pokokna mah tong hilap di subscribe, tong hilap di like, tong hilap di komen. Oke, nya lamun aya anu hoyong dionang suping ka Koro TV, mangga tulis di kolom komentar. Lanjut Napoleon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nih,